Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Abi Bunga Surya Melati di kelas 10 IPS 4. Jadi Abi bade ngacaritakeun carita babat Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus karamana. Unjuk kanin dirina hayang ningali getih sorangan. Hayang tarung ngadu jajaten. Tapi tak aya anu bisa nandingan. Ngadangu kasawuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geat bae nyauran para ahli nujum kerajaan. Meta bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabiget teu aya nu nembal. Teu lila, ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di negeri Mekah ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik naor. Aneh pisan sameme ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana nyilesna. Ti harita Kian Santang teu geuna cicing. Hayang geura sok patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi sejam miang ka negeri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Sanggeus diwidian ku ramana gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran. Lempang ngulon muru ka lebah panon poe surup. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napak kancang nyaeta lempang dina kulit cai. Bareng nepi ka negeri Mekah, Kian Santang patepung jeung aki-aki nu keur ngiuhan handapeun tangkal kurma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa, kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali." "Cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, "Yo atuh tuturkeun Aki," cek eta aki-aki ngajak ngeindit ti dinya. Kian Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita, itek Aki tinggaleun cing panyokotkeun ujang." Kian Santang geut balik deui maksud rek mangnyokotkeun itek. Ari itek si Aki teh nancep deket tangkal kurma, barang eta itek dicabut. Karasa beut pageuh. Kian Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kian Santang mapatkeun ajian nyabut deui eta itek satakar tanaga. Aneh pisan lain itek nu kacabut teh, tapi kala sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae, unggal manehna nyabut. Sukuna kala beuki meubes. Kian Santang geus ngoprot kesang, itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya digigireun. "Saha saenyayana Andika teh Ki?" cek Kian Santang. Semulung si Aki ukur seuri ditanya kitu teh, "Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadarin kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung ilmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kian Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kian Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap elmuna, Kian Santang pamitan jeung mulang deui ka nagrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam dibarengan ku sawatara prajuritna. Prabu Siliwangi ninggalkeun keraton, fungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakaol dininya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung.